Sebenarnya ngajakan ngajala, tapi can datang. Jadi mah ngajala apa telepon wae gitu. Net, akan lagi warna biru kieu. Ting eta soal naon nelpon salah nya ngayu manuk barolong gitu aya we segala telepon lihat jadi angkat besingan penting diangkat besing anu nagih tuh aing serba salah eta ngaring deui wae tapi asa-asa abisingan si Adul heulah boga janji si Adul ya aduh Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, Dul. Di mana, Mbah? Ye, jadi itu ngajala teh, Mbah. Aduh, nungguan wae teh tadi istilah. Setahun setengah mah jadi dia nungguan. Kan Abah. Iya, arek ngajala ka situ. Eta situ Dewi lah bahasa nama. Lamun di Sumatera mun Danau Toba. Di urang mah Danau Tobat sugan gitu dul. Walau gede cenah teh dul didinya teh. Geus loba sih nu meunang. Nya contohna mah elok bungkreung, buyur, parai. Nya loba banget. Teuing tah hasil eta nama nu kadinya nama dul. Mun arek ka dieu mana ulah sorangan ya. Ulah sorangan maksud teh. Ngebel si Ujeng. Si Aep bejaan. Warga deh eta. Si Obay. Sakalian bawa kena. Kitu ge lamun maneh yang lauk gede. Tapi Abah arek mangkat ti heula. Ya pokona geus ka ieu we ka situ ieu tah. Nu deket imah teh, deket imah situna. Nya imah eta loba imah dina saung. Abah dinya. Oke, aduh kadinya, Bah. Siap. Kitu nya dulu nya. Sok ditungguan di dieu. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ we. Aya meureun lauk-lauk bae mah. Ya lauknya keong atuh. Yang penting mah meunang. Siapa Allah. Adur Allah. Si Ubay di Allah dah. Terus kumaha ayeuna urang? Aku kurang si wae ngalah naon ieu teh. Bukan menang-menang naon kieu lah. Naon? Tingali. Ayo. Coba guar ku ente. Batu, Jeng. Batu naon? Batu naon? Patakol. Yuri. Coba lamot. Asin. Ya. Ayo sok. Kamarana ya Jeng ya batu Jeng ya. Si Aep. Keur naon ieu? Dul, ngalah ieu dul anu aya tah batu dul. Batu. Angki keladun. Muangna. Kebasaan mah. Asahan tadi urang dirasa asin, dirasa amis. Tuh mana gelong katanya. Tinggal KB, Jeng. Karena mah kasih tuh ngatutut yuk. Ayo. Salaman heula. Salaman ya. Ayo berangkat lah. Buset. Wah dijorokeun atuh Jeng. Aneh, full bukan urang. Ampun, Teng. Jeng ongkoh. Maneh dah Jeng ieu mah. Urang dipleset. Aep ngajorongkeun. Maneh. Usah. Tingali tajir urang mah tingali tajir. Ampun. Duh, jar nu kieu euy. Si Abah keur naon ya?
di bumi na ya. Harga si abah heulan lah. Sugan aya pi duiteun, pi rezekieun. Kat teh si abah Ieu masih abah teh menikot handap pisan euy buat cungkrang kieu. Aduh, maur ya. Sanajan aya kikian ge lah. Wanikeun we. Aduh. Euy nyaburi masih abah keur barintangan kieu euy. Assalamualaikum, Mbah. Oh, waalaikumsalam. Baik. Ka mana, Bay? Kumaha abah nunggu kita jaranu di make. Oh, Abah rek naon sih, Bah? Eta, Bah? kebenaran, Bay. Di mual. Oh, nya hayu, Bah lah. Urang ngajala. Aduh, resep Di ya jalan euy. balau gede. Nya, Bah, hayu, Bah. Sing obay eueuh pagawean mah. Heeh. Mending milu jeung abah ngajala. Ayo, Bah, siap, Ya. Bah. Anya, Bah, hayu, Udah Bah. siap-siap, tapi Ayo. kudu serius. Siap, ayo. Ayo aya keuyeup. Aduh. Asupkeun, keong Aduh. asupkeun. Mana tah, Bah? Ya, ka situ Oh, adunya. ayo, Apal siap. bas situna. Ayo, siap, Ya, Bah. yuk. Ayo. Area di rumah. Kamana ieu teh Jeng? Aduh. Kodok we. Ayo, mana yang kelanaun? Alas keong. Orang mah kelatut teh lah. Ayo. Amun aya Neng kanan. babat geus kabeh asupkeun. Kita beturkeun. Mun sapu-sapu pel-pelan nanti ya. Nge anak hiu. Boleh. Biasa kumpulnya turun teh ya. Ayo, siap. Dimenang, Eng. Dul, pelanaan. Dul, snap dul. Ayo, Eng, pagalaman menang we. Ayo, Ieu curang mah. Jeng, menangkeun Jeng. Bener mane. Dul, bau mane. Teu kuat euy. Ayo terus. Tah, urang menang lok laki euy. Jeng, Dul. Woi, menang lok laki teh lieu. Juga teh gabus. Aduh. Gua ngatipu euy. Menang keong. Sarua Tutut. urang ge, Ah, urang tutut. Balau ka mana? Mana gitu, Guane Dul. amprok ting si Abah. Coba Jeng, mana ka tengah Jeng. Mana cari cingkela ya di DF. Dul, Oke, ya. siap. Urang arek ngojay yo, arek Lah, ngobok oke dia. menang lauk gede udah pasaknya. Oke. Ayo sok, mereka Siap. itu juga menang Doa gede. Buru. bareng. Mudah-mudahan we nona di pemaksud teh ngajala teh sing menang loba ieu. Duh, nyata ieu mah lauk teh segala beunang ge. Karunya si Obay teh kamari cahang dahar lauk cai cenah. Geus teu ada lauk cai. Duh, aya siap. Nganjong nu aya kangkung ayo lah. Duh, teu meunang deui Bay, eueuhan euy. Aduh, Bah. Masih ya, Bah. Teh sakali deui nya Bay nya, Ayo, sugan Bah. menang lauk gede Siap. teh anu dipihar teh ieu. Siap, Teh sugan ka bede nu rada jero ieu. Siap, siap. Teh heula ieu, urang ngaprak tadi sugan ieu. Duh, mudah-mudahan ieu kedua kalina ieu. Aya hasil rezeki nu gede mulai. Aus nu gede teh ieu. Nah deui atuh ngajala saprak-saprak. Biak obat udah ge lauknya geus naik ka alak-alakna. Aduh, mudah-mudahan we meunang nu gede ieu. Asal mah katrek-ketrek mah aya ieu. Aya banget ketrek-ketrek mah ieu. Mudah-mudahan we aya. Jong deui wae. Aduh, ka mana deui nya sakali deui wae kitu ieu. Jong deui wae. Coba ya kali deui sugan we ieu. Abah. Wah, ini ruas wae enak ieu teh. Orang ngadi ngalatutut. Ujeng yang si Aep, tapi si Ujeng ka mana mah teh nyaho. Wah, Ujeng, owo Ujeng. Gawe iki carana masih ujeng eueuh mah. Ujeng owo. Ka mana si Ujengnya? Sok coba mana kali itu tuh. Atau bagi dua yang si ujeng. Ujeng. Bagi dua yang si ujeng. Ep jangan. Barang segala, ya segala lah. Ayo ngalatutut eueuh mah. Mana teh makan bareng. Ayeuna misah si Ujeng teh. Ka mana sih? Ujeng. Buset gede banget borak ieu. Rasa maloka gede banget nih mah ieu. Kacir mah. Iya sigana mah ieu milik teh ieu. Milik gede teh ieu sigana mah ieu. Wah, ieu mah kudu beda bantuan kasih anu mah ieu. Dul, dul. Kali. Ana? Coba pangarugokan tah. Didinya coba. Lauk mah gede banget. Wah, gede banget. Gede mah ya, oi. Gede bah. Aduh.
jala. Aduh. Untung aja lah si Abah Abah. tegaeun tuh. Berkokok di jala ku Untung aja lah si Abah mana jeng. Wah, aduh, ganti tengah tutut aing mah. Benang bah, cepet bah. Aduh. Aslinya. Oh, aduh, tinggal sekedar lah. Si Ujang depan dia langsung Ujang tuh, buru. Aduh. Masa mana Ujang kelakuan lampang teh. Ayo awak we. Gede. Dikira melangan. Katakan ge ya kudu hati-hati di mana-mana ge. Ya, kudu ngalauk teu meunang. Luhur itu. Siksa babarengan yeuh. Oke, tah sagala ge kudu hati-hati. Lauk we teu meunang, tunggu Nama tutut temenang balalok we. Ayo sama daruk di daruk deh. Keun ka tiris, ngareuskeun ka capek mana teh aduh teuing. Tiris. Aya wae dehan. Ieu kahayang si Obay hayang lauk. Diajak Nyiksa si Obay mah berarti lain si Obay nu nyiksa sebenarnya mah aya kasalahan gitu. Mantak segala nanti kudu hati-hati jeng. Bener bah. Mana istilahna arek ngalalauk nyatana ngalatutut. Tak eta. Terus Salah. papisah jeung si Yuta, jeung si Adul, jeung si Aep. Bener bah. maneh jeng tuda. Oh, kuning si kuring disalahkeun. Lumpatan wae tadi jadi leungit. Salah. Urang dengan mana teh si Adul, tapi kabung buluk keuyeup. Dos, anu langsung disalahkeun ye, anu langsung disalahkeun ye. Mah bah. Berarti anu salah mah salerea sebenarnya mah. Kabeh Abah maaf geus gua teh daluk gede, cita-cita mah daluk gede. Ternyata si Ujeng coba lamun ku Abah teu kaheurap teh si Ujeng teuleum. Arek kumaha teh bantuan ku maneh Jeng? Bener bah, nuhun ya. Oh, jeung Desi Sami. jeung Desi ieu ka mana teh nyampeurkeun tah si Obay. Kemana si Obay? Urang ngajak ka dieu si Obay. Terus kumaha bah? Obay di mana sih ayeuna? Keun kege ka dieu si Obay mah lah. Jauh wae mah nama. Obay ke mana? Si Obay. Di aya si Obay mah kege. Bah. Ah, si Obay. Obay, urang tahu Obay, Baloki Obay. Duk. Tuh, Baloki. Bye. Yo, maneh teh teu nyaho babaturan maneh. Naon sih, Bah? Lain kunaon ieu si Ujeng ngalatutut ngomong nama. Aing ngomong ka Abah jeung si Adul arek ngalalauk, ternyata ngalatutut. Bener. Akhirnya eta teuleum sugan teh lauk. Ieu teu nyaho mas. Tapi beunang ku Abah eureun. Ya beunang engke-engke deui mah ieu aekna naon teh kudu ngomong heula. Heeh. Da Regepnya bah. kadieuna urang bareng ieu maneh. Ari Abah mah jeung si Obay emang cita-cita lagi ngaheurap. Bejana elok gede di dieu. Tang engke mah yang engke hareupna. Siap bah. Kudu hati-hati bari jeung tali ting. Hai, ketemu lagi bersama NGS Channel. Jangan lupa subscribe and like and share bersama Saur Saur Abah Gaul di Jambi.